Taya salah sahiji kearifan lokal. Sistem distribusi cai bikin masyarakat ya di tiap titik biasanya sok aya. Ieu teh hasil swadaya masyarakat. Caina ti mana? Tina hulu cai anu gotong royong bebarengan masyarakatnya patungan yang sumber cai sapopoe terutama najang minum karena tina hulu cai caina luar biasa halus tah hulu caina mah di luhur ngancan kaparengan simkuring ka luhur kamaringan ka leuweung hungkul aya di sini. Jadi sistemnya gravitasi gitu nya. Tuh eta cai lamun di kota mah ieu geus serajet ieu cai kos ieu urang kudu nutup kran. Tah ieu. Ieu masih medah-meduh keneh di cai teh. Luar biasa. Tah mentakan pentingna ngajaga hulu cai teh kieu distribusi leuweung teh ulah dibukbak tah rungkun awi dapuran awi eta sumber filter cai anu alus alami gitu pamirsa sadaya. Ieu salah sahiji bentuk gotong royong masyarakat ya. Tuh aya nu kosong nama tah ieu nu kosong nama ya tah iya bisi masyarakat aya nu hayang masang deui tah aya nu ieu nambah kari colok kadinya gitu. Jadi geus disadiakeun gotong royong masyarakat pikeun kabehan da alus cai di dieu mah. Komo tina hulu cai nama piningan saeutik kali diuyup ge gitu tuh ya. Jadi kearifan silaturahmi masyarakat kajaga gotong royong kajaga di kota aya pedut di kota mah lah itu kearifan lokal pedut di kota mah itu pamirsa sadaya.